Nah. Oh, ngaco dibalik. Kemana? Udah ketinggalan aja. Mana nih? Isi copit. Nah, copit ya? Ye. Apal meureunna nenek teh kerusuk naon lah urang ge ieu teh ka masjid teh bubuhan. Paur ngerti ya. teu kaweuri. Halus ya. Suatu kok kidul ka? Halus enggak? Cenah. Goreng kenapa? Lah deket-deket tuh. Naon ya, Man? Copit. Kayak ieu 50. Ya. Berasa bener. Ini naon, Man? Bieu anu caang dinya ting naon kurang sampai gede. 50 ke bau. Iya sampai gede dah. Ini sarang ka juri ka Roblox teh nya. Bayar si lu mah tieu lawe. Yang minum tuh. Kenaon tuh? Perang sarung miluan mah. Bisa teu aing oka bisa. Keburu lain. Heuh sok kalikeun. Batuan tong. Tong atuh batur cilaka. Assalamualaikum. Pesan permen. Iya nah, Kak. Permen kan? Sabaraha euy? 2.000. Sabaraha ya duitna? Tuh kan di pasian kuman sakit. Sabaraha teh pulanganna? Tuh dari pasian kuman sakit tuh. Geus we jajankeun kabeh. Hanya satu lah. Kabeh mah. Kabar hiji berenang permenan. Sakit tuan. Ieu duitna 5.000 berarti 5.000-an eta 1.000 opat sama hiji. Bisa teh ngitungna? Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan eta loba teuing, bisa teh ngitungna. Ini 8. Duh, rumah baru dah lagi. Kalian katanya? Lain jangan rumah motor ya. Rumah baru dah. Kawan nih kan. Fit, tulungan Fit. Mana mana ngejauhan orang? Tulungan orang. Buruk. Tulungan naon deh kak? Takut deket ciburang lah. Bisi kumaha onam. Mana balaga Fit? Kalian buruk tulungan. Orang ikut jajan permen. Buruk tuh. Dua tuh ke ahli lah urang rek ngaladangan. Nyata guru. Guru mana? Terus si Sipit. Aduh, Iman. Guru. Oke, udah padinya ke orang ini. Ayo. Naon itu? Iya, panggil. Iya, tong deket ciburang 1 meter. Iya, kunaon Sipit kurang jajan. Kemarin bun betul. Emang kunaon maneh tong deket-deket teuing? Lain tim. Ngajeng awewe teh ieu mah jeung laki. Sok buru man si Kak meuli eta permen 5.000-an, 1.000 opat teu bisa ngitung. Bisa ngitung. Aduh, kayak bisa kalakeun teh da. Guru, tadi Si loba teuing. Oh, guys. sisna sabaraha tadi teh? Tadi uangna 5.000. Tah, meh pas gitu meh jeung-jeung. Kade deket. Geus yuk. Nah, ari si Kak sekolah di SMK angger we teu bisa ngitung mawa duit teh.
perang segala. Silih dong nahawanan perang sarung jeung budak deh ka. Ngarakin sia. Lawan budak. Aing sia. Wah, dia mah tong tukangeun. Urang mah tadi ge dihareup. Terus di tukang? Gir, anjing si Kak. Si Kak bodoh. Tiger bod. Ye. Sia tianan. Wah, ini perang sarung jeung budak menang ngerakeun tianan. Ngerakeun alma mater ka. Kun wae tuh. Kah bodoh lain. Kemana? Ibarat ka dieu. Kemana? Urang ka Sijon. Bodoh tianan. Aing ngelawan ke si Jonat weh. Joni. Jon. 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 Sampeur. Taya mobil angkot berarti bapana aya. Senang eta duit ke bapana buru. Pajak. Jon. Pak, Bu. Buru sampai ya. Sampai. Apa? Heeh. Jon. Salam heula ieu mah. Jon, Naon euy? Kamang. Si Kak. Jon. Mana? Si Iman tadi ngajauhan urang, tiap salaman kalau itu. Pak, Samang. Salam ka kolot teh. Deui aya sampul. Ngeunahnya nya dok. Hayong tuh. Apa teh barang usaha eta? Mang Dahlan nya teh. Tadi panggil orang di warung. Mang Dahlan it. Jadi mau udah di mau. Ku aing sampai di paok deui sore. Ngeunah sia. Halus beuh. Erek di mah operasi kagok kurang beakeun lah. Ayo orang ayo mana? Sampai aja kan Kan kopina itu era mah. Nah. Nah, betul. Jon. Kemana? Perang samping. Tuh yang kalau samping naik kedeng. Yes. Oh. Baik ya Bapak juga. Baik. Para kemana sampai teh euy? Allah. Baru kah mau jauh sampai gitu. Aya kopi na ngungkul. Sekali ada pakai jeung kopina padahal mah. Perang heula baru Jangan datang. geus ka, piringna pulangkeun gitu. Oh, siap. Bok kota sampul bobeh aing isi dibawa. Bagi ieu bapak mah mah. Piring no bae diekeun cenah. Kumaha beakeun bae. Aing batur mah teu arapaleun meureunnya enak teh usum naon. Aing ning kena menyendiri di dieu ningalikeun anu perang. Ih, itu naon? Bawa bangsat. Dia. Naon mah marana lain balik kira. Penting ya teh. Naon tuh tinggal heula itu naon. Tuh di bangsat. Bangsit. Bangsat ket. Oh, bangsat. Bangsit. Sat pokok. Gede, mami. Tak banget penawan. Banget. Tekan di dulu. Lila kacen. Ayo. Saya mana? Bangsa karunya. Balik. Aneh itu kenaon? Bangsit. Mana rek bangsat di lumur orang ya?
Tong tarik ting Jon, buka. Geus penasaran sehari kan. Manya deh kah? Kamu hewe si sipit anjing si angin meureun kumaha deh kah? Lanjutna kaya. Aduh, anjing si sipit. Tambura pit. Imane pina naonan. Tunggu. Ayo tunggu. Ayo bulu bawa ka imah mana Jon? Ayo Jon. Ngerahkeun ku nolak wae. Lanjut. Oh. Nunggu satu tong mewek ai mana? Tong mewek di mana? Gimana? Aing lain gol, ngeri. Mewek wah ini sekali. Aing geus ke corona, kumarami. Kumane dicoba kayaknya. Naon atuh? Kan dicoba. Anjir, Apit 18. Salah, copit sate. Si Amin siapa ngambek. Aduh, Aing ditinggalkeun euy. Nya digotol di aing lah teh ini teh. bukan hari Afid dia. Apit lain Apit Copit 18. Nah, asina coba. Ya, Covid 18 teh anu namina virus corona Lain penyanyi band. lain. Oh, lain. Virus corona. Kunaon ning kamari aluran teh teu kalaluar imah. Kan pemerintah Ya keluar naon. akan sholat. Iya, sholat isya. Sholat isya ge cenah yang penting jarak 1 meter teh. Nya inti nama alurang aya nama ngadoa supaya eta virus teh dimusnahkeun ku nu gaduna. Gusti Allah Subhanahu wa taala diangkat supados bulan Ramadan engke teh Ustaz. enakeun seperti biasana. Amin. Doa. Apik.